Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ieu ti kelompok 4 anu diwangun ku Muhammad Anu Mulki, Cinta Mustika, Yulinanda. Di dieu bade nepikeun cara midang dina biantara. hiji maha materi samemet biantara di hareupeun pamirsa leuwih hadewanom jeung maham kana materi nu rek ditepikeun. Ieu hal teh mibanda fungsi pikeun ngaheuretan kasalahan-kasalahan nalika biantara. Cara sangkan maha materi biantara bisa dilakukan ngaliwatan pamaratan, teknik maca jeung ngapalkeun. Nomor 2. Saumpama biantara teh make teknik maca, leuwih hade panyatur macakeun teks biantarana kalawan tenang jeung rineeh atawa henteu rusuh. Nomor 3. Ekspresi anu saluyu. Ekspresi anu saluyu jeung eusi atawa tema biantara bakal ngabalukakeun paniten ti nu hade ti pamirsa. anu kaopat make sora nu gagalantang. Dina nepikeun biantara urang kudu ngagunakeun sora anu betes. Contona dina cara ngomongna anu ngagalantang jeung teu pepelean. Anu kalima nyaeta perhatikeun ejaan jeung tanda baca. Nyaeta macana sesuai jeung titik. Komana lamun aya koma eureun heula sakedap, lamun aya titik naraneg heula cinara dalila sareng teu narenteng teuing dina macana. Anu kagenep nyaeta gentra audien, nyaeta efek tina nu dibacakeun ku nu maca terus ngajak ka audien sangkan ngilu kana acara nu keur diselenggarakeun. 7. Dimimitian ku imut leutik di awal biantara. Dipihareup pamirsa bakal mikaresep ka panyatur. Yen urang kaasup panyatur anu sopan ngasor jeung dipikaresepeun. Nu kadalapan, merhatikeun ugeran waktu. Sangkan panyatur kudu merhatikeun ugeran waktu, ulah lila teuing, ulah gancang ting jeung kudu pas. Nu kasalapan, ngadeg wibawa. Nyata posisi awak pas nepikeun biantara leuwih alusna tegep. Sengkeun aya kesan wibawana. Sakitu bae nu tiasa ditepikeun ti kelompok 4 tentang cara midang dina biantara. Kirang lebihna nada dihapunten. Wassalamualaikum